Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma natawassalu ilaika bihabibika Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi karamatil awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa bi ma'unatil ulama'il amilin wa bi barakati hadil jamaah wa bi barakati mu'allifil kitab Islamut Taufiq khususan ila ruhi Syekh Muhammad Syekh Muhammad Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasim Ba'alawi wa sallallahu arwahi liman haqqun alaina Allahumma gfir lahum warham wa'afim wa'fuhanhum Allahumma hasil maqasidana wa matalibana min umuri dunya wa sabilatil khair wa nasiyaman min umuril akhirah Allahumma ij'alna min jumlati ibadika sholihin wa la taj'alna min jumlati ibadika talihin Allahumma ij'alna min jumlati ibadika sa'adati wal falahi wa khtimna bi husnil khatimah wa adina bi tariqil hidayati wal istiqamah wa adina ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi umil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan dat anu ngumpulkeun kana sadaya sifat bangsa kapangeranan nyaeta Allah. Sifatna Allah Rahmaninu parinna nikmat agung itu Allah ku agung-agungna di nikmat di dunia sareng di akhirat. Aya nu nyebat di dunia unggul mangga, aya nu nyebat di akhirat unggul mangga. Dina ieu anahnya aya. Nah sarana pamit lepat mah. Nu kalepat mah capanginten. Ar-Rahimin wa parinna nikmat alit itu Allah ku alit-alitna nikmat di akhirat unggul. Bismillahi kalawan alhamdu ari sadaya puji anu opat eta lillahi tetap tertentu itu hamdu kagungan Allah. Alladzi Allah taparoda anu nyorangan itu ladi bil iji ku kamulyaanna wal jalali sareng kaagunganana. Wa tawahada sareng nyorangan Allah bil kibriyai ku sifat kaagunganana wal kamali sareng kasampurnaanana. Ahmadu muji abdi teh ka itu Allah ala kulli halin kana saban-saban tingkah kewajiban urang kan muji teh ka Allah kuduna kana saban-saban tingkah sabab nikmat Allah gen teu liren ka urang sadayana dina saban-saban tingkah hamdan kalawan pujian yuqabilu anu ngabandingan itu hamdan teh ni'amahu kana nikmatna itu ladi wa yudafi'u sareng nolak itu hamdan nukmahu kana siksaana itu ladi. Dina harti di mana orang maca kecap alhamdulillah muji ka Allah ku pujian anu eta maka ngabandingan kana sadaya rupa nikmat nu dipaparinkeun ku Allah. Jadi sakuduna urang tiap hari teh aya muji ka Allah ngucapkeun alhamdulillah maka minimal 33 kali mah bada salat urang kudu atawa sapoe sapeting 33 kali mah keur pikeun ngabandingan kana nikmat nu dipaparinkeun ku Allah supaya nolak kana siksaan bisi urang kagolongkeun jalma nu kufur nikmat gitu. Wa yusawi sareng nyaruaan itu hamdan teh jiadatan ni'ami kana tambah-tambah nikmatna itu Allah. Bahkan ku luar biasana bageuranana Allah ku pujian anu ieu tanggeus ngurung kana nikmat nu bakal ditambahan ku Allah ka hareup. Gitu. Ku ayeuna pujian nu ayeuna. Wa fil hali di dunia wal ma'ali sareng di akhirat. Wa syadu sareng nyaksian ka kuring teh kaula teh an kana sanyana kalakuan jeung tingkah eta la ilaha teh di pangeran hak di ibadah eta maujud ilallahu angin Gusti Allah. Wahdahu barina nyorangan Allah la syarika anu teu aya nu ngarejeungan eta maujud lahu ka itu Allah. Dul mani anu ngabogaan nu aparinan nikmat. Dul minna gitu nu maparinan anugerah nikmat ya. Wal ifdoli sareng pirang-pirang kautamaan. Wa syadu sareng nyaksian abdi teh anna sayyidana sanyana Gusti urang sadayana Muhammadan tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta abduhu abdi hambana Allah
wa rasuluhu sareng rasulna Allah al-munqidu anu nyalametkeun minad dolali tina kasesatan wadai sareng anu ngajak ila asyrafil khisali kana pangmulia-muliana tingkah. Entah tina sesat urang diajak ku Allah ku Kanjeng Nabi kana muliana tingkah. Tinggal milu urang mah. Kanjeng Nabi mawa batre leumpang dinu poek urang tinggal milu. Tinggal tah nempel di para jalmi-jalmi nu caket jeung Kanjeng Nabi insyaallah milu caag sanajan teu mawa batre oge insyaallah milu salamet. Sabab miluna kanu mawa cahaya gitu. Wa mubayyinun sareng nu martelakeun al-harama kana nu haram minal halali tina nu halal. Wa ala ashabi sareng ka ku pirang-pirang sahabat Nabi wa alihi sareng ka keluarga Nabi khairu ali anu pangasae-saena keluarga. Amma ba'du saparantos maca bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam ka madzukirnya ta Kanjeng Nabi. Payaqulu maka ngadawu sa'adabul mubtadiina panglemah-lemahna jalma nu diajar ngaji arroji anu ngarepkeun li rahmati arhamar rahimin li rahmati arhamir rahimina kana rahmat tina pangulas asihna anu welas asih kabeh Allah teh Muhammad Nawawi tegasna Muhammad Nawawi goparomoga ngahampura saha Gusti Allah lahu ka Muhammad Nawawi wali walidayhi sareng ka ibu ramana Muhammad Nawawi amin ya Allah ya rabbal alamin. Ieu teh hiji katawaduan nyebutna adapul mubtadiina. Nutur padahal Imam Nawawi karanganna geus luar biasa beuh yuswa sakitu ka Imam Nawawi geus bisa ngarang urang mah yuswa sakieu kakara bisa ngorong akur ari katana mah euy yen beda huruf hidupna wungkul meureun antara ngarang jeung ngorong ngarang di Sunda ngorong ka Jawa kitu meureunnya. Mudah-mudahan kabarokahan ku karanganna urang disebat santrina bakal digupai ku Muhammad ku Imam Nawawi isukan di akhirat. Amin ya Allah. Ana risalata asy-Syaikh anyana risalahna Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hasyim Ba'alawi Toyaba muga ngarahmat sa Allah Gusti Allah sarahu kana kuburanana itu Syekh amin wa ja'ala sareng ngajadikeun Allah aljannata ka surga ma'wahu kana tempatna itu Syekh amin 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 jeung urang babarengan mudah-mudahan lima karana perkara alako anu cumantel itu mah biha kana ieu risalah saha kasirun jalma loba oh ieu payeuna ya kana itu mah alakonu cumantel kana itu mah biha kana ieu risalah kasirun jalma loba urang butuh kana ieu risalah maka ku jalaran kitu muga Allah ngabungahkeun ka ieu Muhammad Nawawi sareng Abdullah Syekh Abdullah teh di surga isukan sabab ageung jasana sedekah cara ilmu anu manfaat minal wufudi tina pirang-pirang anu datang wakana sareng kabuktosan ieu risalah teh eta muhtajatan anu dipikabutuh ila bayanil maksudi kana ngajelaskeun nu dimaksud wahawat sareng ngawengku ieu risalah teh ma'asigoril hajmi sarta leutik-leutikna jirim wa husnil ihtisori sareng alusna ringkesan malam yahwihi salama teu ngawengku kana ieu mah sakasirun jalma-jalma loba mina sakasirun loba-lobana minal kutubi tina pirang-pirang kitab al-kibari anu agung nu garede nu jalalae brag amaro nu marentah ni ka kuring teh sabadul aijati sebagian ti pirang-pirang anu mulia ala anna asyra kana yen tanyarahan kuring hakana ieu risalah sarhan kalawan sarah wajijan anu ringkes damisan tur anu gampang dipahamna salisan tur anu tegasna mah gampang dipahamna la awison henteu hese cenah wala syarisan sareng henteu kasar mudah-mudahan urang macan aya kana kapaduk ieu teh euy tapi mudah-mudahan kudu ana musonib ieu ku karendahan hatina musonib
saurna diukeun ku sapalina jalma anu mulya nutur padahal anjeunna langkung mulya nyarahan kana ieu kitab. Cenah ieu kitab teh ringkes, mudah-mudahan ringkes dina hate urang, dina emutan urang tiasa ngamalkeun tur gampang, mudah-mudahan henteu kasalahan urang sadayana teh nu teu matak ngagalicetkeun kana hate teu hese ceuk musonib oge insyaallah bakal karaos barokahna mudah-mudahan. Pamtasaltu mana eueuh euy. Pamtasaltu maka nurut kuring teh amrohu kana parentah itu ba'du. Wa ini sareng sanyana kuring eta lastun teu aya kuring teh min hadal qabili tina ieu golongan anu nyarahan kana kitab. Jadi ieu teh katawaduan deui. Abdi mah teu pantes sanes kagolongkeun jalma nu tiasa nyarahan, kirang pantes abdi mah mun disarahkeun mah kitu ceuk musonib teh. Wala astati'u wala astati'u sareng teu kawasa kuring teh. An as'ala kana yenta mapai kuring ka anjeun. Menta mapai kuring ka anjeun ila bi taufiqillahi ta'ala angin ku pitulung Allah ta'ala leres sadaya oge teh aya nu kawasa iwalti sadayana ku pitulungna Allah hada sabila kana ieu jalan nya. Kana ieu jalan nyarahan. Wa inna marojai pastina ngarap-ngarap kuring piduhul dina asup tahta qouli dina dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina handapkeun dawuhan Kanjeng sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin ari setiap-tiap saban-saban kehalusan eta sodakotun sodako leus. Pokona di mana urang nyieun kehalusan sanajan ku ngupingkeun ieu itu mangrupakeun sodakoh geus bisa ngamampaatkeun nu tos maosna. Mudah-mudahan we sadaya kehalusan urang jadi sodakoh. Wadalu sareng ari anu nuduhkeun alal khairi kana kehalusan eta kafailihi sapertikeun jalma nu migawena itu khair. Lamun ayeuna nya seumpamana nu ngupingkeun teh tiasa ngamalkeun ngan saukur bisa ngupingkeun hungkul eta jadi kehalusan tuluy di-share. Tah eta ge insyaallah jadi kehalusan sapertikeun jalma anu midamelna. Itu sabeng ke nu ngamalkeunana mah. Ya mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngamalkeun. Wallahu sareng ari Allah eta yuhibu mika cinta Allah igasatal lihpapni kana nulungan jalma anu prihatin. Prihatin dina urusan ilmu, kawas urang ngarasa kurang dina urusan ilmu. Terus eureun dina ayu hal walad geuning nya. Ya Allah, jalma anu butuh kana ilmu terus-terusan maka eta jalma teh terus dibarengan jeung rahmatna Allah. Sabab naon? Allah resepkeun ka jalma nu prihatin, termasuk prihatin kana ilmu gitu. Wa qoulihi sareng disahandapkeun dawuhan Allah Ta'ala waman qadaru alaihi rizqunya. Waman sing sajalma kudiro anu dipastikeun alaihi kasiman non rizquhu rizkina siman palyunpik maka kudu ngainpakeun itu siman mimatina perkara atan nu ngadatangkeun ka siman salo Gusti Allah. Ieu termasuk ilmu. Jalma nu dirizkian lain ngan saukur dina harta, tapi rizki dina urusan ilmu maka kudu gadae ka infakkeun tatina naon perkara nu dipaparinkeun ku Allah ka eta jalma. Ulah koret dina urusan ilmu teh we. Kuota oge koret. Kuota ge ti Gusti, mun anu butuhan share sok anu butuhun mah. Kirimkeun deui ulah meuli koret. Mung acan urang ngirimkeun ku anu butuhun. Dan bae ke digantian kuota mah kalem. Tah eta nya wa qasdi sareng ari pamaksudan abdi eta tabaruku tabaruk bil ulama ku ulama. Di mana urang maca kitab musonif di dieu ngarang urang maca kitab tabaruk ka para ulama kitu bil akhdi ku nyokot min aqwalihim tina kaul-kaulna ulama al fawadili anu ararunggul sadayana. Fa inaman maka sanyana jalma arodo anu ngasongkeun si iman jasadahu kana jasadna si iman lil matori kana cai hujan. Asoba maka yakin ngeunaan anu kasiman naon tolun hujan anu leutik ilam yusibhu sanajan teu ngeunaan anu kasiman naon wabilun hujan gede. Ya Allah ya Robbana saha jalma nu ngasongkeun jasadna kana cai hujan
tangtu baseuh saeutik maka kecretan bakal sanajan henteu jibreg baseuh nu loba kitu. Kitu deui urang babarengan